Ya betul, kayaknya jikalau sepertinya andai kata. Cek bahasa abah mah melak meureun di tanah sugan disebor ku mudah-mudahan jadi nage boa teuing. Nya ari abdi mah pan pernah kusuna ku Indonesia mah hape yeuh ka ibu-ibu urang salamanya nu cilaka mah nu sok maksakeun eteh. Ibu-ibu anyar gede duit ngomongna yang RI lamun pas boleh cara abah ning tadi geunaheun. Lamun dina teu pasna tong sok ngerakeun lemur. Hawa gede duit eta ka budakna teh nyaram geuning ibu-ibu ning, "Hei, jangan dadereng-dengan. Ini kan musim ngiji. Nanti kamu tisereuleu." Kedebut budakna teh labuh. Tuh, kamu mah tidak ngawaro kan? Mamah kurang kumaha dari tadi sudah wehwel. Wehwel bahasa Indonesia naon ya? Liatin cenah capit kamu ngajeprut.